pagi ini kita ke tempat selanjutnya, yaitu di Candi Cangkuang bersama Ece Kokom dari Sukabumi. Sebenarnya Pangken wastapun Rineka, biasa disebat Rineka, teman. Oke, dia ikut sama tim Ramagara. Siap. Untuk menuju candi yang ada di Cangkuang, kita harus menyeberangi danaunya memakai perahu rakit. Bagaimana Cek Kokom suasananya? Alhamdulillah, tadi kersakan hujan, panas, cuacanya raoseun, udarana seger, mantap Cek Kokom. Kita menyeberang, perahunya si Abah non Abah. Si Abah Cangkuang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Amazing. Sampurasun, Wilujeng Sumping di Kampung Adat Pulo. Ayo. Janten di Kampung Pulo ieu teh salah sawias laranganana nyaeta teu kengeng nambihan sareng teu kengeng nyirangan bumi anu tos aya. Hayu urang tingali. Janten di Kampung Pulo ieu teh aya genep bumi anu ngalambangkeun putrina ti Mbah Dalam Arif Muhammad sareng hiji bangunan masjid ngalambangkeun pamegetna.
sareng saupamina Bapak Ibu akang cece aa teteh sadayana bade among ka dieu omat kedah ngajagi kabersihanana, kaendahanana sareng ketertibanana. Oh iya ya. Ayeuna urang teraskeun deui jalan-jalanna ka Candi Cangkuang. Aya mangrupakeun miniatur replika Candi Cangkuang. Wah, jalan menuju Candi Cangkuang. Ieu situs makam Mbah Dalem Arif Muhammad di Pangkeren Candi Cangkuang. Pinggir kan Ayo orang ke museum situs Candi Cangkuang. Khalifah. Oh no, oh no.